Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Minangka ngaguar sloka budaya Sunda dinten ieu dina raraga ngabagiakeun pengantin sunat Ananda Arta Nabil Akila Meka putra putri putra terkasih Bapak Ayi bersama Ibu Santi tentunya dimeriahkan khusus oleh tim Singa Depok dan upacara adat pengantin sunat dari Sanggar Pangegar Kota Tasikmalaya. Pageng akarna ajek tangkalna rindang dahana lebet buahna hibar kembangna petikeun di akhirna. Nuhun Gusti Duma Suci Numer bangsa daya alam kamalu sakumna bae neda wedi kapangeraan mapag panganten sunatan mugia kejanten bentuk gandrung palias sanesnya campak punggawa geralu mungsur bencang ladang ilu gampang anu disebut terhina pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa banteng benteng negara satria anu utama lawang sewa Gajah Mada perwira bagianana satria anu sajati numugia tahan uji bela pembuka negara tekan mati hari rati uyang kandung peluang dalana jama hirupku Gustina muningnya wayang sewangi nusai nusai buku bengku cenggung mati kalisa umat Gusti
nangtung nakaliungan Cekung sun rehab nakaragaman ayat aduh hijau aki oh ay 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 aduh sun hapunten anu kasuhun hampura nu dipimaksada wah ngareng kenek di payun lain ojo briata kabur ya teh saking gumira rehna incu waho gos dikerut pupucusna oh ngajalankeun salah sawios sunah rasul oh dihitanan karo usua kabingah wae teh sun kami kakarak emot kapun bojo si amu ku keke sauna teh hayang nyaksian aya beja incuna di sepitan suruh nyusul ku ate palang siang sasap kemana karep moal kitu keur nonton di bali dia lain iya ari sugan teh si amu gelis ieu mah mamojona bak kecrot lain nu ieu moal kitu di bali dia di bali dia lain deui wae leuwih gelis wan jiga bintang film jiga Ayu Ting Ting kamana aripun bojo amu Abah hello Abah hello tak geuning teu hariwang aya nama nini peot ku maneh teh sok sanajan ditinggalkeun aya nama modern geus nyepeng HP ari nini di mana Ambu sudah di belokan depan Abah di pupunan ari Abah di mana baru sampai ke belokan depan Wahyu acara ini sudah dimulai dari belokan ke sebelah kanan lantas ke sebelah kiri lantas lurus yo bebende anu ayeuna matak dina itu kudu matak keur abet matak dina cemburu mun keur aduh nyana kaos anu mana patutna bebende anu ayeuna matak dina sagalana mun keur ceuneuh matak dina cemberutna mun keur abet ya aduh abah gini ini teh saudara rame gieu aya naon atuh abah aya naon lain aya naon sidik urang teh boga kabunga incu urang geus disunatan pala kabunga poe ieu rek aya panganten sunat masal leres hatur nuhun ka pangarsa Bapak Haji ka pangarsa Ibu Santi anu parantos memperkenan
Anu sekolah anu geus ngaluluguan aki-aki balelo pengantin sunat. Hah? Nini kumaha urang teh boga kabunga Siap. urang hibur ku urang bagiakeun ku urang duakeun ku urang Nini Kumaha, Bah? sok ulang ngisikeun ka wa urang dilatih heula ku wa hiji dua tilu yo ngageo asik ngageo enak ngageo enak aduh sia terus tujuh boga salah kita nya hidungnya pewot sia abah nu mana tuh abah yang mana anu nyuna sia teh mawalak geuningan nu kitu eta mah goyang dobret nu batur Siap. sakali di nu nyuna hiji dua tilu mas opo ora iki apa kurang ayu apa kurang seksi Thomas lah ilah kalah ditajong sagala sia si abah terus tunjung ka sebelah aduh Dekaro jalan si abah maka pamajikan sakitu geulis nage kalah disiksa sia si abah mah eta gelung nepi ka coplok Nini kumaha abah bari nyanyi bari ngawih yuk urang bagiakeun urang bagiakeun incu urangnya abahnya siap memelengser ayo naon pisan makan urang katamuan sampai aku keregadan makan urang katamuan sampai aku keregadan ayo atuh urang papaku duaan barudak parejaan si suku jeung padempatan barudak parejaan si suku jeung padempatan memelengser aya naon ieu pisan lo kejaman kisah gitu pada undangan ngarumpu utaya tutamu medang seni bangku darenggong paragi arak-arakan menghibur kuda sunatan kuda menang ngadang danan direrenceng di payungan sorak tarompet jeung gendang sinten ngawi nganang ngaran igal-igalan paripatan disiplin kuda geus ngarti irama nuyukeun poe kadama budaya igal-igalan paripatan disiplin kuda geus ngarti irama nuyukeun poe kadama budaya kota Sumedang seni bangreng kuda renggong paragi arak-arakan ngahibur kuda sunatan kuda menang ngadang danan direrenceng di payungan sorak tarompet jeung gendang sinten ngawi nganang dengaran igal-igalan tepat jaipongan pisang gendang hari pandang disiplin
sinden awi mengarani Kota Sumedang, Siti Bangriku Darenggong, tanah di arak-arakan, yang hidup tidak sunatan, kuda menang ngadang-dangan, diri tinggi hari, dari kami, kuda gus hati irama, Kota Sumedang, seni Bangriku Darenggong, maragi anak-anakan, ngahibur budak sunatan, kuda menang-menang, diri dan tinggi payungan, syarat tarung kedaulatan, sinden kuda menang ngadang-dangan, diri dan tinggi payungan,
hiliwir anginan angin-anginan kunang-kunang kaibaran sisik Allah siu lain juru Allah